Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonalau lakarama para hayang ngacecempe Bodarium memang rada katinggal banget hanya kal ngajawab salam can kompak kabe malah jati sisi leuweung di Ciboran make cai bilih singar bisi bieu malaweung urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, syukur. Mugi-mugi mengajarawab salam tarik dibarengan kukaridoan tur keikhlasan sing laloga duwi. Semoga hutang sing buru-buru gerak bayar. Mengajawab salam mudah-mudahan sing jasani ka tanah suci Mekah Madinah. Mengajawab salam sing injak kai foto. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana li'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan qadira wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan bakhira. Wassalli ya Rabbi wa sallim wa barik wa karim wa tamim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mursila linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu tathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. الحديث من الله ورسوله بحقيقة المراد. وقال القائل في الدعاء اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما امينا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا واخواننا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عاتني محبتك ومعرفتك
birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sampurasun. Kalau biasanya jawabnya Sampurasun. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kersana Qasimil Awqat pengatur waktu pembagi acara. Musim kuring dihormat kalian Allah dimuliakan. Hadratul Mukarramin para alim ulama para juama wabil khusus Sohibil Fadilah beserta sepuhan guru-guru sadaya pimpinan pondok pesantren Riyadul Mutafakirin bersama akan beserta keluarga besar musim kuring dihormat kalian Allah dimuliakan. Begitu kalanku musim kuring dihormat Sohibil Fadilah bersama rencang simkuring bersama Ustaz Adi. Alhamdulillah bil wasilah Allah terus memberi alhamdulillah tiasa silaturahim sareng orang dia. Musim kuring dihormat kalian Allah dimuliakan. Segenap para kiai utara para kiai betul selama cai para ajengan utara agung utara bodi ajeng dinarima. Pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren di berbagai jihad. Alhamdulillah pratus desa nambah hadir dari tempat alladzina lam tudkar asma'uhum ta'liman wa takriman lahum. Suasana musim kuring terbiasa disebut kami dari perhiji, tapi insyaallah walirana rasul menteri baros musalih kuring harus dihormat kalian Allah dimuliakan. Kalian kurang mu'adil kurang sadaya mudah-mudahan para kiai para ajengan guru-guru kurang sadaya para kesepuhan mudah-mudahan mana marantuna adalah humsurul di dunia wa masabihul akhirah. Para kiai para ajengan adalah lentera di alam dunia bahkan insyaallah bakal jadi neon cacaan di akhirat. Mudah-mudahan mereka Allah sing diparos dan yuswa barisahat wal afiyah di waraga amin. Diberkahkan diri rezeki datang berkah ilmuna sing disobarkan di santri oleh masyarakat dina jalan katakwaan sing dalam istiqomah dina agama bahkan keturunan pun sing saleh salehah mali mandar tiasa ras dan perjuangan marantena amin ya Allah ya Rabbal. Begitu hilang segenap para tokoh terkemuka wabil khusus bersama kesepuhan bersama abah beserta keluarga besar musim kuring dihormat kalian Allah dimuliakan. Begitu gak hilang segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun militer napa hadirnya ya tempat. Alhamdulillah di sana para terus dilubuat bukur sana sohibil wilayah terus sana Bapak Lurah ayah Bapak Lurah alhamdulillah ayah itu ayah bagi susah meskipun dinantos saya sebagian aparatur desa Nusa Desa Utara Pulau Loba Jasa Bapak Sekdes, Bapak Penuh, Bapak LPM, BPD, Kaliwat Bapak RW, Serang Bapak RT, Nusok Rancari, yang Tuan Gawe, Balitara Era Tatalete, Majan Gaji, Natu Partiga. Beberapa hadir dari tempat Nusuri Kuliwaros dihormat kalian Allah dimuliakan. Segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat wabil khusus warga masyarakat kampung Parung Wanteng Baras. Tiga bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan muda, rekan mudi, para remaja, remaji, santriwan, oge santriwati, mudah hadir lagi tempat usaha berkurus dihormat kalian Allah dimuliakan. Wabil khusus, wabil berkata para panitia penyelenggara di perayaan. Artinya kesini tidak di prakarsa yang bersama bapak ketua DKM sareng para reng-rengan. Mendukung para bapak kali para ibu ayah diberkatan mudah-mudahan. Setelah pengorbanan ibu bapak hadirin saya baik harta tenaga seluruh ilmu kadang mudah-mudahan masih dibalas hakiki Gusti Allah amin. Kawan balasan anu berlipat ganda kepada di alam dunia turut tengirangan karena ganjaran di kiamah amin ya Allah ya Rabbal. Kalian kurang dari penting mobil khusus musim kuring dilimpahkan ke para ibu-ibu anu gara-gara riung bari geris turut karunung dapedah para kecil. Mudah-mudahan secara ibu-ibu Allah dijauhkan tidak sifat laliar jeung bara riung amin. Mudah-mudahan lengkah jeung parikolah ibu Allah sing diberi pitulung ngadrek titip jeung di HP umat ka ibu-ibu ulah sakobari punung najan bogeun salaki hayang sarung ibu nyarung terkaliwat ini disarapin mudah-mudahan sing leungit ka pusing amin. Barang-barang sadaya ini Allah dijadikan jari-jari anu lalu hidali ngadrek titip jeung di HP umat ka ini ulah sakobari wani mamakai cara legging
sila kamu pingging jadi sini rawat buku. Oke tergalang bapak-bapak akan di karaoke mudah-mudahan hidup urang sing lebih berkah amin. Mudah-mudahan urang sadek faktor dijadikan jangan biasa istiqomah ngalaksanakeun ibadah. Sing lebih giat ngalaksanakeun ka masjid berjamaah. Sing lebih getol ngaji ka madrasah. Mudah-mudahan urang sadek sing giat dinnya ka akidah ahli sunnah wal jamaah. Tukang usaha, tukang dagang, tukang bisnis sadaya Allah sing dipabarinan berkah. Mudah-mudahan hasil tina usaha sing jadi wasilah urang tiasa sejarah kata nafsu di Mekah Madinah. Sawit nanti itu mudah-mudahan sing ngaramahan sawah, ngaramahan pula. Pabeli mobil mararewah kajian imah numargah amin. Mudah-mudahan amin anu jaronok sing guru-guru geran nararika. Duga nikah mudah-mudahan sing ngaramah. Maksudna nama barokah. Lain nama pemajikan atau jauh-jauh lebah di mana susah. Kalian mudah-mudahan dikali purut kurahayu di jalan purut kawasan maut ngarana. Mudah-mudahan udang saya singi tinggal di nama husnul khatimah. Bisa raga tinggi waktu di terakhir udang saya sing mampu mengucapkan dua kalimat thayyibah. La ilaha Muhammadur Rasul. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lambung dipayung bunyi kali syukur berpanjatkan ke Allah Rabbul Ghafur. Walhamdulillah berkah irodah ilayah mantana ilahi usaha ulat peratus jasa dari mungkul hempak berbaik sadihatlah mubaraka'an mulia. Kalian tidak tahu salina ulan kana ieu pakat-pakat kitu mengerbikeun sebuah pembuktian ulan keur ningalikeun rasa syukur ka pangeran. Naon sababna? Kalmasaan diri diciptakeun ku Allah sebagai jalmi di peparinan kalimatan luar biasa paharana. Dulu sadaya hadat ya Allah nyarioskeun tentang kanikmatan tomboring ngitung hiji-hijina kanikmatan. Cacat lapat nikmatan wae cikodak adalah luar biasa. Naon sababna? Sabab lapat nikmat disebutkeun cek satrima lapat kuliun bahkan kuliun tanpa batas. Apa itu dapat beliau? Itu mencek santri kamu pinus dirokidil beliau ke asalimu aksul didiu. Namun hartina cekuran lamun di kota mah hartina teh iuni prasal. Lamun cekuran kampung mah lapat beliau teh lapat nakolok ngan usina mangkok. Kalau lamun leun di rorojok insyaallah kaluar teh bakal leuwih gede jadi mangkorok. Dulu sadaya ada ya Allah. Jadi lapan nikmat lapan luar biasa dulu sadaya. Kantenan upami ini hijirkan hiji-hijina kalimatan bikin ku pangeran kaulan sebagai insan. Ya Allah luar biasa. Sok sadaya cek biasa. Urang di pamadinan ramu alat parating itu lamun tujuan nitang kana kalimatan. Jelas luar biasa nitang kana sadaya kalimatan. Di ayatkeun alat parating itu kalkulator rek efek kaluaran di negara mana. Tujuan itu kana kalimatan yakin moal mampu ngitung kana kalimatan. Bahkan najan di ayatkeun jaman kiwari komputer rek pentium 4 pentium 5 sekali pentium 17 itu biasa. Lamun tujuan rek nitang kana kalimatan yakin moal mampu nitang kana kalimatan. Bagati gunaon? Bagati ku seueur eta kalimatan di pangeran subhanahu. Nabiyakeun Allah ngendikeun dina Al-Qur'an suruh si Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngaya-ngaya ibu mesti kerja berapa tahun gitu. Si kata ibu mudah-mudahan ganjaran dia berkat Allah balik dia teh. Sing ingat cek Rasul di mana dia membaca Quran tuluy mungkin dengan ngajak berkat Allah. Najan teu apal harti teh nyaho di mana asal ikhlas manehna maka pirang-pirang malaikat bakal pamintakeun hampura pikeun jelema nu daek ngajak berkat Allah. Hari yang dipamintakeun hampura malaikat siap ngajak berkat Allah si bapak sadayana siap. Wios pilihan wios. Yuk supaya kumpak kuring rek dikeuleuan ibu kumaha ngeuleunana di mana parangan kuring beber jawab ku sarea Allah. Aku siap. Awas ulah maka euleun jangan betul. Balikan deui. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah,
orang di tengah-tengah banyak tuh bahaya disiru sesak nafas sudah disukai singgung cara langgar amin naon hartina wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam biqurani suruh si Allah lamun tiama urang paling penting aya rasa kaparasaran hayang hitung sare kalimatan nulibikeun ku pangeran makatangku moal aya batas tan walangan bakating ku sare eta kani amatan subha luar biasa kalimatan di pangeran dulur sare hadap ya Allah bahkan lagi Imam Bakar bin Khattab mantenangan di kadina syarah kitab I'anatul Talibin dina ngamanan lapan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ar-rahmani ay al-munim bijalani ni'am ay usuliha kalimatul wujudi ba'da adab wal afiyah wal rizki wal aqli was sami wal basari wa ghairilika ar-rahim ay al-munim bidaqaiha ay furuha kal jamal wa kasratil mal wa ziyadat ilmi wa qul aqli wa hidati sami wal basari wa ghairilika wa hudul kay kun darajah euy dulur sadaya ya Allah naon hartina bahwa Gusti Allah paparingan kalimatan kaurang saria di antawis sifat rahman yang luar biasa model mana orang di paparingan kalimatan ijab wa Allah taala naon nikmat ijab teh diajarkeun urang sadaya ku Allah kaya alam dunia diciptakan sebagai jelema ieu adalah kalimatan di Allah luar biasa alhamdulillah kan tenan wargi lamun ningali jiwa raga urang sararea diciptakan sebagai jelema Allah ngajamin dina Al-Qur'an suruh si Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim jeung Allah yakti kaulan agung menjelema dina dengan rupa hebat-hebatna rupa halus-halusna alhamdulillah memang wargi saraya lamun sadar ditaruh di jiwa raga urang sararea tilur sabsabna putu kamu ketut dihadap sebas dapat kamu musabatut gigir sabun dingin diharum sebulan-bulan di tengah saraya aya yakin moal aya cawadunana model mana contoh helanan surah Imam Abu Bakar bin Khattab urang maparinan kasami wal basar di paparinan pangeungeun di paparinan paninggal nikmat karaosna teu nikmat karaosna teu so urang di paparinan cepil nikmat karaosna ari ceulik gunana paranti naon mu aya cepil alhamdulillah urang tiasa berkomunikasi boroning bapak urang nu deukeut sekalipun jeung dulur nu jauh alhamdulillah urang tiasa jalan berkomunikasi ku sabab aya HP ibu nu jauh lah ngan peda HP waktu nelpon deukeun kana sok wargi sadaya banyak lamun urang boga HP iPhone 14 hargana HP yang 23 juta ngan hanya kalau ceulian kira-kira ngeunah terasa nama nikmat terus nama berarti berharga kena ceri berharga kena HP berharga kena HP berharga kena ceri ibu luar biasa Allah makarin berharga ulang sadaya bahkan bayana ceri alhamdulillah udah bisa misahkan sesoraan mana soraan dan mana sorah itu bener kalau ngawak di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar lu itu suara nawa censaan itu ada ceri ibu sok tanya ke bapak mau disuruh jawab kajian digisi kamar cimata kedih cek peribahasa yakin kamar mau disuruh jawab tapi tanya ke ceri itu suara naon respon yakin ceri langsung jawab belum gitu teh suara kalau dari kongkorongok begitu naon suara begitu paling hayang jadi suara begitu hayang suara ibu begitu melanggar beda suara kuring Pak Uin mengeluh lagi sih. Enggak berani muka itu, jadi ikut saja. Dan Allah yang pada kali luar biasa Allah memperlindungi kabilan saraya. Maka siogianya wajar kan tersedia kabilan saraya. Wajib syukur kaman tenang. Kucara kumaha berjalan dengan segala kalimatan karena perkara berbikari lobu gusti. Matakan di dulur sadaya urang saraya. Gua Allah di paberinan dua soca kade ieu panon ulah wani ditinggalkeun karena lain tinggal ieu ya waktu barangan kecil udah capek udah keluar sorangan teh kade ieu ceuli urang ulah wani didengkeun karena lain dengeun ceuli tapi ngomongkeun ceuli aya ceuli di kawanana tuh kan mangana mah tetangga lain aya di dieu ngaran mangana wah kok gitu sih tapi tenang karena ngaran-ngaran karena paling spesial kan nah sahabat-sahabat ngaran-ngaran aja gitu dia bahkan dina alus na goreng dina tetap percaya di situ percaya suatu bukti ke jelema disebut alus kusabab kealusan dari kealusan kemeh bener jelema goreng disebut goreng kusabab kegorengan sadar gitu sadar ibu-ibu kusabab kasaki beda sama kolor saki aja dua terus apa mau german anak tubuh-tubuh dan sadaya hadani Allah maka yang syukur
ka Allah wajib sebagai jelema kucara kumaha minimal atuh urang basahan lamun urang sadayana urang basahan ingin urang sararea kucara kumaha seurkeun ngucapkeun kalapan alhamdulillah cek sadri disebutkan ibtida idopi sebelah tadi dikawinkan ke ibtida hakiki sebab ibtida bisabti cek ilmu ma'ani ayatil rubi nomor kahiji adalah ibtida hakiki bukof namos basmalah nomor kedua adalah ibtida idopi yaitu mos hamdalah nomor ketiga adalah ibtida urbi nah ibtida urbi buktos dan yaitu mos salawat salam kajung dan mulia baginda alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu mana mentedekan terus ngendika ma minkum min ahadin sallam alayya idza mutu illa ja'ani jibril faqala jibril ya Muhammad hadza fulan yaqra'uka salam faqul lahu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh surkan jeung rasul teu pati-pati ingin jalma kumandang hirup di alam dunia turun eta jalma teh mau salawat salam ka kaula idza mutu nalika kaula geus teu aya di alam dunia illa ja'ani jibril terkecuali malak jibril bakal dongkap ka kaula anu mana kita malak jibril bakal unjukan ka kanjeng rasul nyenak salawat salam urang ka baginda alam saluran jibril ya Muhammad wahai kanjeng Nabi Muhammad hadza fulan yaqra'uka salam ieu warga masyarakat urang kaum parung ponteng aya Cumimin aya Cueti aya Cusiti aya Cututi aya Cuai aya eta aya kareta aya Cuyanti aya Cuedo Jengkong Cuito kita akan ketahui biar dia aya kabeh terus dari hadap ya Allah sahur malak jibril yaqra'uka salam sadaya master salawat salam ka salira kumaha surkan di rasul faqul lahu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh maka kaula bakal ngawalar ka malak jibril wahai malak jibril sampaikan kepada umatku yang senantiasa menjawab salat salam kepadaku bejakeun ka umat kaula nu sok mau salat salam ka kaula nah bahwa doa kaula selalu menyertainya doa kaula bakal ngabareun eta jelema naon doakeun rasul alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh surkan di rasul mudah-mudahan jalma-jalmi anu rek mau salawat salam ka kaula wa Allah sing diselamatin tina sagala panca bahaya jeung cocobari rahmat Allah sing diturunkeun bahkan kaberkahan Allah sing dipaparinkeun amin ya Allah ya Rahman mata keluarga saya nalika urang sareng Allah yang diselamatkeun tina sagala panca bahaya dicoba rahmat Allah yang dipaparinkeun dina kahirupan bahkan kaberkahan Allah yang diturunkeun salah sawiya saudara urang sareyana senantiasa sing getol mau salawat salam ka junjungan mulia baginda alam kanjeng Nabi besar Muhammad ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Siap pada sholawat tersesakan siap pada sholawat sadayana siap ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasul ya Habibullah Muhammad Abdillah Muhammad la Muhammad Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah alaikal ummatul khatarat tujahid fi sabilillah alaikal
Muhammad la Muhammad Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim laulaka ya zinatal wujudi maqaba aishi wa la wujudi wa la tarannamtu bi salati wa la ruku'i wa la sujudi wa la tarannamtu bi salati wa la ruku'i wa la sujudi Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi Sayyidina Nabi 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sayyidina 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 Nabi Allah 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 Sayyidina 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 Nabi Allah 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 Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Syekh Abdul Qadir Habibin Nabi Habibin Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bersalawat setelah salat 3 kali berkaitan kepada para sahabat para tabi'in, para awliya, para alim ulama, para sholihin walah mandar menikah kurang salihah, para kurang salih dinantos mudah-mudahan kurang salih bagiamah masih ngasilkan syafa'atul ma'amin dari Allah ya Rabbal wargi hadirin hadirin Allah wa iyyakum sadaqat beribadah salat itu kena cari usnai waktu salat di payung dan hadiah pun dina sarula ini kalapadan agung kali tohid batin keras nawabi utami dirinya bisi kalian pasti rujuk rekan besar bakal sampai ke musim dari bangsa istilah perpas merunak di saya bahasa untuk suatu cekal ma'ani terperluan cekal badai terpernak cekal pia malam mandar mata kini wasilah ngabat terikan bercara link ngabat terang bernangkara kabupur kenakun ngabitkan kata ta'al berpokok berarif mata melaju menjur mata keluar kata kageri kalau bersari kata kadang kalau malor kuma kinten barade ngahapunta barade ngahapunta mohon alhamdulillah semburi rasminya tidak pengapunten para warga sadaya tiba pakos pribadi insyaallah barakatos disurkeun deui kesuling sur paripos liputi cakeran jam bulan tanggal 14 tegeun teu mentega terkaitan kesuling dina para ngabebaskeunana wargi hadirin hadan ya Allah wa iyyakum alhamdulillah ulang sadaya dina yusaah para dosia sangat kubur hepok para bayak sari haflah mubarakah anu mulia kalian tidak tosadina urang kalian patempatan sadayana ngagaraduhan tujuan kalian urang beungeut heula panggetan urang dina jedakat ngamarka hiji urang niatan saja silaturahim mudah-mudahan bil wasilah silaturahim ieu urang sadaya Allah sing diparoskeun yuswa bari sehat wal afiah jiwaraga amin diberkahkeun rezeki urang sadaya kalian urang sadaya Allah paparingan rezeki anu seueur kalian berkah malah mandar urang sing tuluy jog-jog ngalaksanakeun ibadah amin ya Allah ya Rabbal paling utamina urang sadaya hadir di pertempatan nyata sedia ta'diman wa taqdiman wa tasyrifan karena dilahirkeun seorang sosok manusia termulia dimuliakeun kuzatan maha mulia yaitu baginda alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah tidak irga takdiman di usia acara pengawasan malah mandar lengkap yang paripolah urang sadin ni saat wa Allah sing dicatat jadi nilai-nilai ibadah amin mudah-mudahan sejak wasilah urang tiasa ngahontar rahmat sareng mafirati Allah amin ya Allah ya Rabbal
non margi na dulur margi simpulik emot kada sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur kanjeng Nabi bahwa inna lillahi sa'adu awat mengenah kita dulu kerja wanita ilahi rajimun salah bersadai surga di Rasul inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah bahwa sesungguhnya Gusti Allah ngajaruhan pirang-pirang malaikat nutukar aprak-aprakan anu malaikat gawe na malaikat neangan riungan-riungan anu dieusian ku zikir ka pangeran jeung dieusian ku pangadian di mana malaikat menangkeun riungan anu urang kitu maka otomatis eta malaikat lingih ka eta riungan turun ngariung ngilu jeung jelema anu aya di tariungan subhan tos kitu kumaha teras malaikat kabeberkeun jam-jamna dijaga ceng eta riwaya beberan jang-jang ka malaikat nu kaya minuan antara dunia jeung langit ku sabab naon ningalikeun rasanya ah deuleuhna malaikat ka jalma anu aya di ringan pengajian alhamdulillah tos kitu kumaha wargi nalika beres we kariungan sa'idu ila sama malaikat arwih dari ka langit tos di langit kita rasul Allah suruh Allah min aina jitukum geus ti marana anjeun wahai malaikat para malaikat dawalan nahnu ji'ana min ibadin laka fil ard Gusti abdi tetes menakan abdi Gusti nu aya di dunya abdi Gusti nu keur ngayakeun riungan di bumi suruh Allah naon pagaweana malaikat manawi Gusti kata jalma teh ngayakeun zikir ka Gusti teras dieusian ku pangajian suruh Allah naon dicaritakeunna cenah eta jalma teh ngarasa kamita ku rahmat jeung surga Gusti bahkan ngarasa sieun ku neraka Gusti teras Gusti Allah naras malaikat nak kunaon eta jelema nak ngarasa sieun ku neraka kaula nah geus apaleun kitu neraka kaula teu acan Gusti geus apaleun kumaha jadi siksa di neraka kaula teu acan Gusti suruh Gusti Allah wahai malaikat lamun disakira-kirakeun eta jelema geus ningalikeun kana neraka kaula geus apaleun kumaha jadi siksa neraka kaula naon anu bakal dipentana ka eta jelema malaikat suruh para malaikat yastaghfirunaka Gusti eta jelema teh bakal marentah hampura ka Gusti kumaha suruh Gusti Allah ya malaikati wahai malaikat kaula ishadu saksikeun beranjeun sararea lakon gopar lahum ceuk Allah yakni teman-teman kaula geus ngahampura kana dosa-dosa jelema anu aya ka riungan teh alhamdulillah batak jelema udah riungan pengajian dikir ka pangeran insyaallah dosana diharapkeun ku Allah amin ngan dina eta hadis teh dibejakeun kumaha lamun jelema balik memeh dosa teu kabejakeun teu kacaritakeun eta hadis batak bisi dia mah aya nu balik memeh dosa urang kuatkeun dosa rea mudah-mudahan nu balik can engeusan singgar dehi hidayah ikut aku kan waktu datang ke hidup kemarin mau dijawab ke hidup aja ngalapang dari itu kan itu sehingga ada hidayah amin ya Allah ya Rabbal dulur sadaya dan ya Allah waliyaku nu paling utamina urang sadaya hadirna di pertempatan nyatana senjata iman wa takriman wa tasrifan li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan berwasilah ieu tadiman urang sadaya Allah dijadikan makhluk-makhluk Allah binuh kasaburan bahkan urang saraya di akhirat sin hasil syafaat babarengan amin ya Allah ya Rabbal wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah warga masyarakat nu aya di Panungkon teh anu kaleresan dina ieu dangeun diprakarsai ku para panitia penyelenggara Bapak Ketua DKM mengacu terhadap anjuran daripada kesempuhan program sadaya dina ieu wengi sadayana antusias dina ieu wengi sadayana kompak berbondong-bondong hadir ka ieu ketempatan nyaeta teu aya tujuan iwati utamina sejangadukeun medal baginda Rasulullah ningalikeun naon ieu teh ningalikeun sebuah realita kenyataan aya di diri sewang-sewangan bahwa warga masyarakat kurang parung banteng ngarasa bunga bergembira ria kulahirna baginda alam kanjeng Rasulullah dulur salih hadana berbicara tentang bunga kulahirna Rasul nyarioskeun bunga ku medalna baginda alam tong wakaning bunga datang ti diri urang ngaku umat Islam tong moroning bunga torojo ti diri urang ngaku sebagai
dibedakeun di jero neraka dulu saya. Mana betina? Mana kita seberapa mengerti da kita Arab ta'arif di Maulid Syarif. Karena kan saya Imam Syamsuddin dulur saya dirinya dijarios zaman kapungkur aya jalma bolongkotan dina kakapiran. Ku bolongkotan dina kakapiran silakan di nas Allah dina Al-Qur'an. Sahabatana Abu Lahab lebih ke ayat-ayat dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil silakan dulu saya nalika junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal kaya alam dunia waktu salita Abu Lahab nagaduan amat di antawisna amatan namina Siti Suwaibah waktu junjunan lahir urang sadaya apa bahwa jeung riwayat waktu harita negara Mekah ngadadap caang duikakeun gedung-gedung aya negara Syam sadaya caang subhan sadaya namunina kana kita caang termasuk Abu Lahab ningalikeun kana eta cacaan cahaya nur sadaya merasa luas jeung heran ceuk Abu Lahab ieu cahaya naon akhirna Abu Lahab miwarang ka Siti Suwaibah menjadi amatna ceuk Abu Lahab Suwaibah coba tangan ieu teh cahaya naon pamudeungeun der ku Siti Suwaibah disusul eta cahaya ditinggali di teangan menjadi pesatna ternyata eta cahaya teh keluar di hiji bumi yang luar biasa sederhana nyaeta Siti Aminah radhiyallahu anha ditinggali ke bumi eta ternyata ada seorang sosok bayi yang luar biasa yang waktu itu dilahirkan yang membawa cahaya dengan keadaan lahir bersujud dan mengangkatkan kepalanya ke atas kemudian beliau bersabda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa lagi sosok bayi itu kalau bukan baginda kanjeng Nabi besar Muhammad. Terus Siti Suwaibah laporan ke Abu Lahab cek Siti Suwaibah Abu Lahab terang henteu naon Suwaibah eta cahaya teh ti bumi Siti Aminah naon cahaya naon manawi Abu Lahab Siti Aminah teh tos kalahirkeun cek Abu Lahab awewe lalaki burakna Suwaibah nyeta kabageun Abu Lahab eta Abu Lahab ulur kuping Siti Aminah tos kalahirkeun bari putra kabageun eta berjarak cahaya joro-joro ieu aya rasa bunga dina manahna Nabi akan kabungan Abu Lahab direalisasikan, dibuktikan ku ucapan yang dikeluarkan ku Abu Lahab ditujukan ke Siti Suwaibah kumaha saur Abu Lahab angkat tuki ya Suwaibah ayeuna maneh ku kaulah dimerdekakeun si Suwaibah dulu sadaya Abu Lahab aya bulah-bulah dina Rasul nepi ka wantu ngamerdekakeun Siti Suwaibah sehingga ceuk eta riwayat Abu Lahab tiap poe Senin sok aya dispensasi dina jero neraka dikeluarkan ku Allah Ta'ala dina jero neraka bahkan sok dikeluarkan cai susu dina ramona nu sok dikenyutan ku Abu Lahab subhan gara-gara bunga lahirna baginda Rasulullah dulu sari hadi Allah nanging pun dan wajib ulah gaduh sangka bahwa Abu Lahab minum cai susu dina jero neraka rasana naon sabab logikana kieu heula si geuring gaduh rerencangan geuring ka rumah sakit aya 2 mingguan karek 2 poe ku geuring di lomok kali itu pas di lomok eta babaturan bukan geuring teh kur diriung ku awan baronis aya 5 jeung 6 na eta awewe ditempo awewe teh bajuna seragam kabeh warna bodas plat hijau dina dadana baju aya ngerkan suster tinggal pintu apa lah di suster nan pernah nanyakeun ka barudak teh harus di suster naon coba barudak singkatan singkatan susu ngadeter tinggal tinggal barudak dulu sadaya nu ngaran suster eueuh beja suster peot eueuh kacaritakeun suster kolonel nu ngaran suster pasti minimal murah bari jeung hareureum dan eta babaturan nu kergering kang haji waktu usum dahar diasongan ku suster rek minum dibikeun ku suster sekalipun ngadang obat diatur ku suster cekuin edan sike di dieu mah diriung ku garis ieu panasaran sabar keur ku kuring ka oi naon modal cu lain teu sangka cinta isi hirup di dieu mah naon mun ngeunah jadi diriung ku garis atuh cek anak Andi mah sok terkering di rumah nulis ya kan baru-baru ibu kareoki
Setelah begitu maka yang mana tenggerah di dia hidup normal di dia mana hidup cing kira-kira setelah mana betah cing di dia lama mana betah cing di dia ke urusan din surat pindah tanggung jawab dewek di luar kumaha kata jawabna jangkar kehet orang-orang yang betah ini kesempakan hebul ramantau dulur sadaya karek diberi penyakit ku Allah dibebedokeun ku awan garis dicicingkeun di tempat nu geunah anger tabetah leres kitu komo atuh si Abu Lahab nu saeun ieu cicing di jero neraka ngandangan karipok ka jadi siksaan nu aya di jero neraka bahkan surga si Allah di Al-Qur'an la yu'aqabu anhumul adzab wa lahum yunsarun jelema kafir di jero neraka moal aya keringanan dina siksaanna bahkan moal aya pergulungan saeutik-eutik acan Abu Lahab disiksa tuluy-tuluyan dibebedokeun kadar putih susu tanggung leuwih hidup mungkin leuwih anger kajarina leres gitu tapi kunaon atuh kejadian Abu Lahab model gitu itu mah sekedar acuan kali urang saya cacak ing Abu Lahab nu molongkotan dina kakafiran cacak ing Abu Lahab nu ngaku musuh ka Rasul bungeh pula hina Rasul nepi ka wani kamerdekakeun menjadi amatna sidi soe bakarana dibuktaskeun ku Allah dibedakeun dina jero nerakana komo atuh lamun kamu ngatrojol ti diri urang nu ngaku sebagai umat kanjeng Nabi ngaku sebagai umat Rasul orang bunga pula hina Rasul nepi ka wani berkorban setelah apapun direalisasikan dina acara takliman kana belalna berkorban harta tenaga sekalipun emotanana nepi ka kejadian acara luar biasa nu hadirna luar biasa kompak acarana semarak nu hadir nya kolot nya budak kada aman pabalaka ngan hanya kali sekere baraya dageus loba bangga tapi jeung panitia mang adi tenang adi ngantong soal nah insyaallah balik ke bakal bahan bakal cenah sugan terus saya ya Allah urang bunga lahir Rasul ngarealisasikan acara model kieu pantes paingan wajah Rasul ngandika man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah bahkan surga di Rasul man apa dirhaman li maulidi sajal manginfaqkeun kana dirham bika memperingati modal kaula pakaan nama anfaqo jabalan mindah maka begitu lil ibarat ngainfaqkeun sagede gunung Uhud emas alhamdulillah niatkeun Abu Bakar katos ngandika saur Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar bahwa man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah sajalma nu ngainfaqkeun harta walau dirhaman ngajak ala kadar sadirham jeung baligasana li maulidin Nabi dengan tujuan memperingati menanda Rasul kana rafiqi fil jannah maka zaman moral kitu surga bakar bakar di babaturan kaula dina jero surga alhamdulillah maka mudah-mudahan urang takliman ieu ku Allah dijadikeun jalmi nu tiasa ngasilkeun kabagian dunia akhirat jaga amin ya Allah ya Rabbal dulur saleh dari Allah nanging teu terbagi bungahna Abu Lahab jeung bunga urang tantos berbeda nah kumaha beda Abu Lahab mah bungahna teu boga acuan teu boga alasan lamun cek urang parong konteng mah Abu Lahab mah ibarat jelema gegeran batur seri manehana seri batur mewek manehana beda jeung urang urang mah ngarasa bunga kulaina Rasul bergembira kepada baginda Allah urang mah puguh nu jadi alasanna namun nu jadi alasan pangna urang ngarasa bunga kulaina Rasul diutusna Rasul ka dunia sabab Rasul ku Allah diutus pikeun urang sadaya adalah sebagai anugerah kami urang sebagai umat mukmin nu aya di alam dunia alhamdulillah mana nu jadi dalil qat'ina akan diqat'u dalilna tingali dina Al-Qur'an Allah berfirman melalui kesebaran dina surat Al-Imran ayat 164 surah Allah kieu tosna laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu
mubin. Dulur salihah dari Allah naon hartina wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimurad. Genaheun teu salah ini lumayan kecil sisa juga menang berage jatuh kain dulur salihah dari Allah naon hartina surah Allah laqad manallahu 'alal mu'minin. Cek santri malam ini tidak asup karena kod harfiah kalian menjadi madhuna kalasan bil madi dia kalapan mana berarti beda mana kod ada faedah ke negara mana lintahki naon hartina sekurang mah serius lain heureuy sekurang ayeuna mah ya dulu ada makna suwer nandakeun sebuah keseriusan lain ala kadar bahasa jeung carita tapi musaknya nyana bahwa cek Allah yakni teman-teman saknyana Allah manna ayat aballahu bi ni'matin alimatin alal mu'minin. Allah geus paparingan kalimatan luar biasa paharana alal mu'minin pikeun jalma mukmin. Namun kalimatan eta nu jadi elatna cek Allah in ba'asa fihim rasulah sabab Allah tos ngutus pikeun jalma mukmin rasulah. Siapa rasulah? Cek satri kasupkeun dalam bil ghalama idza ulikar rasul yang syarifu ala nabiyina Muhammad di mana diucapkan lapan rasul maka insyarat akan bulan saling mengambil kami Nabi Muhammad. Berarti rasul diutus ku Allah pikir kurang adalah sebuah kalimatan sebuah anugerah luar dulu sekali hadap sekali lagi bahwa rasul diutus ku Allah ke orang rasul diturunkan pikir kurang adalah sebuah kalimatan ataupun sebuah anugerah luar. Jika jawab di lungsen-lungsen itu bahaya umat Islam model kita diajak perang ayo tembak bangun jika jawab lagi sing kompak saya sing semangat siap bahwa Rasul diutus Allah ke alam dunia dengan orang sebagai jalma mukmin adalah sebuah kalimat yang luar itu dunia itu lu besar sing semangat itu coba orang lu besar hadap ya Allah ya Allah ya Rabbana saha al-rasul kedua sahur si Allah min anfusihim rasul diutus adalah min anfusihim namun hartina min anfusihim cek satri min kasutkeun harap jar peda manana bagi dua bayi logat di artina dina pada harti mana min ayam bakat tabake dia merek pertanda jeung isyarat bahwa rasul diutus lain golongan bangsa malaikat lain golongan bangsa jin tapi rasul diutus adalah sarua golongan urang-urang kene jalmi-jalmi dulur sadaya tapi pun ternajan rasul jalmi tapi beda jeung urang balarea nah kumaha orang mah jalmi biasa ari rasul maluar dulur sadaya Nabi akan dipertandakan dina qasidah seringkali kurang dibacakan dengan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi tejalmi nanging teu sapertos jani manteun nama berlian urang mah batu wahaman beda teu jauh seluruh Rasul mah ibarat berlian ari kurang mah ibarat batu wahaman coba urang buktikeun ada di dia batu wahaman sok disebut kalau di dia aspalan orang disebut batu nama batu sopri coba kuring rek tumaros ada batu sopri di dia sa mobil truk hargana sabaraha sejuta contoh sejuta terkenal mudik-mudik mah sejuta 200 kan di dia sejuta terkenal contoh batu seprita satu kena teh harga nangan sa coba dulu saya yang batu berlian kira-kira berapa harganya ya tong boroning satu sim kuring kalau resan garuh raka
dinginnya di Cempaka Putih di Jakarta. Anjina seperti koleksi berlian bulan kemarin 21 kapokter karena saya duit rokok. Manehna teh mau berlian di kota di keluar itu warna teh hidung. Pas dibuka teh kuicak kuwi patullah. Cuy non eta teh dulu siapa itu berlian ditampo ku simur nah geuning ieu hidung berlian cuma buku singnah berlian mahal itu adalah warna teh hidung. Kata kejekan ikan hidung teh kok sel-sel teh. Da buktina berlian ge nu mahal teh anu tapi itu. Mata mau balik mahal insyaallah lah hidung. Saya tapi dengan dia hidung lagi Hitachi je. Non Hitachi teh hitam tapi cibul. Daripada usulan orang konten Toshiba sih. Nah Toshiba atau Toshiba teh mau. Saya ada yang dulu simpulin naras ke CTI sama harganya kita berlian segera itu terkira segera jam walah aja sahur anjena harganya teh 5 miliar beda anggaran jauh batu seperti sakena teh hargana ngansa batu berlian sagede jempol hargana 5 agak jauh leres gitu cing tenang dulu lamun urang batu tiwangan dan yang dijadikan berlian tiasa mah dibawa ke si ojek atau berlian pak ada kalau berlian lawan ibu tak batu tiwangan kira-kira dieun atau di balai dogon dibawa ke ojek woi dia berlian yo kira-kira begitu asli atau palsu di bawah atau kakarawakan yoga berlian kira-kira begitu jelma cager jelma sereng dulu saya ya Allah naon hartina dulu urang mah ibarat nagi batu hangan hayang jadi berlian tidak mungkin bisa terjadi ala kadar batu hangan batu soprit jarang jelas maka lamun dar zaman kiwari urang jalma biasa zaman ayeuna aya selentingan dan ngaku nabi kekeluhan saya adalah nabi begitu nabi asli atau palsu nabi asli atau palsu kekeluhan di jalan oi aing teh putusan Allah aing nabi teh begitu jelema cager jelema sengka ya Allah ya Rabbana maka yakin di mana zaman kiwanita aya jelema ngaku nabi berarti nu itu lain nabi asli tapi nabi palsu dulu saya rame tinggal di Bogor ayah nabi anyar ngaran Tukimin cek ayah nabi Tukimin dia nabi di mana nu paling tinggal sebelum kan di Sukabumi kalau resah di kalau sebelum bertua di Sukabumi yang ngaku nabi ada ngaran Ocin si kata cek ayah bisa tersenyum akhirnya ngaran Ocin ngaku nabi rek umaha siapa baca sholawat ka Ocin kakak Nabi mah panenah Nabi kanjeng Nabi mah dulu sallallahu ala Muhammad nikmat benar tuh sok ganti aja wajib sallallahu ala camplang itu benar tuh terus saya ya Allah ya Allah ya Rabbana maka jauh melalui batu hangan hayang ini berlian tapi pun terbalik lamun batu hangan hayang naik harganya kira-kira biasa lah ayo batu hangan hayang naik harganya dina asal 1 juta bisa mah insya Allah biasa kumaha carana punten simpeling kalau sandin dan mangguk bisa aya acara di wilayah Garut ngangi jalan ke kota dan jalan ke Cibedei yang gitu ari dengan simpeling terus pas pada larang memang pada larang tepatnya di Cipatat macet total kuring untung-untungan teu bisa ini teu bisa mundur kan kasupir geus cepeng-cepeng kasih sina capeknya panas lila macet berapa pihula ngopi di sisi pas keur ngopi kitu kuring ngareret ka belah minggir ternyata di belah minggir aya bapak-bapak keur ngetrekan batu sampeurkeun ku kuring nu naon iya senajan tadi aya partelan nyeun naon sih kuy ngadamel coet tina naon tina batu
Oh coret batu cekuy mana pak hasilnya tuh cuma tinggal nyaman pabalata kan haji coret tidak batu cekuy sekarang pak ya harga coret tidak batu tahu kacinan rumah bentuk di umuran air 20.000 30 50 mega 100.000 air cekuy jing pak dia 100.000 lah pak naikkan karena mobil truk lalu ditaikin kira-kira asup salah siji ya cari jangan 100 500 siki masuk Jokowi 500 siki dikali 100.000 jumlah jamnya sama aja jadi harga 100 kali 500 kali 100.000 jumlah jamnya jadi 5 dulu saya harganya coba kasih naik dari kabelahan ditinggali di belahan ke sarwa air mengatrekan batu ngan imam pahatna lebih letih parutna lebih alit ditanya kukuring pak kernyana ya cerajangan dalam karya seni seni ukir Jokowi seni ukir jadi nama pak jadi patung mana coba ngemuknya tuh cerah di budak tinggal teh kukuring di budak apa balata bari hariran alus bener sih itu tidak batu punya aja sepuing ku hade-hade tuh soalnya rupa-rupa cenah bentuk dia potongan cenah mana rupa lima iya cenah seni naga sepuing sabar seni naga bulat di 5 juta 10 juta dikatakan belasan juta aja waduh sepuing dia beli puluhan juta segala coba pak ini 10 juta asup ke negara terus sabar ini 100 ini udah asup sepuing 10 juta kali 100 jam-jam udah jadi seberapa kecil jadi 100 dulu saya naik harga nanti dulu cok bukti ke batu ahangan satre kenate harga dagan sa nges jadi patung satre kenate harga jadi 100 naik untuk dulu saya harga gitu orang sadaya orang terimaran batu ahangan hari jadi batu sopin banyak satu mereka lu berusaha dibuka maka kumah ibu naikkan harga urang kumah cari naikkan harganya tinggal tadi dulu di karya kira kuring nanya pak naon kamu jadi mahal dia batu sabab mendapat kayak karya seni nah cepuin seni nanti jadi mahal sabab seni ninggalkan nandakan mereka keindahan berarti mereka mahalan adalah nilai keindahan itu pun kurang saya nalika urang jalma biasa ala kadar ibarat batu hangan tapi urang hayang jadi naik harga maka urang ukir diri urang supaya ngaluarkan negara keindahan kumaha cara memperindah diri urang ebot sol balik urang kali santri sok dibaca dina kitab Taklimul Muta'alim ta'allam fa innal ilma zayyinul li ahlihi baik kurang kurang para raji sabab ngaji insya Allah dengan ilmu akan memperindah pekerjaan mengabarogaan al-habo maka dulu sadaya berarti lamun kitu bisa kana tijahkeun nalika urang sadaya dengan ilmu urang hasil ilmu insya Allah urang bakal jadi indah naik harga urang sadaya sehingga pantas wajar dengan ilmu bahasa disebutkeun pengajian sok identik jeung pangaosan kuring tumaros ka urang ieu harti pangaos sendiri ya harti pangaos naon harga nandakeun jaman rek ke pengajian dongkap ka pangaosan bakal menang harga ku Allah Subhanahu surah Allah di Al-Qur'an yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah bakal ngangkatkeun derajat-derajat jelema beriman jeung Allah bakal ngangkatkeun derajat-derajat jelema di babadinan ilmu ku Gusti maka kurang sadaya khusus kurang perlu penting obat singgaratorna di bawah sadaya dia ngaji dia ngaus pernah kedengar sadang ngadios ngaji udah di kafe singgaratorna ngelmu ngejo itu darahnya di dulu sadaya dan Allah ayatku mata kade wargi urang sadaya ulah sampai urang ngaji na kehidupan urang balarea insya sebuah pertanda urang ieu pikeun anak-anak urang naikkeun derajat diri anak-anak urang sadayana paparingan pendidikan luar biasa salah satuna lembaga pendidikan yang sangat menunjang
untuk menjadikan anak berkriteria tinggi derajatnya adalah lembaga-lembaga pondok pesantren. Maka begitu kami dulu jadikan sebuah kesempatan kami dan saya di tempat di mahfilah di Korea ayah lembaga pondok pesantren luar biasa. Kalau resan di kurang ayah guru-guruan masih memparinan tausiah bahkan memparinan pencerahan ilmu agama. Yuk jadikan kesempatan kurang sadaya. Asuhkan anak-anak kurang ke pondok pesantren, lepetkan anak-anak kurang sintai para pesantren. Namun sebabnya sebuah pertanda anak naikkan derajatnya. Inu jadi inu bapaknya bahkan inu bapaknya diasuhkan ke pondok pesantren. Lain mukul anak-anak mukul bakal naik derajat. Tapi ibu bapaknya insya Allah bakal kabawa bila pohara derajat naiknya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Fakta ngecek Rasul di hadis. Man Qur'al Qur'an al-masaqahu walidayhi tajan min yakutatin yawmal qiyamah. Dawuhu ahsanu min dawi syams. Surga Rasul di mana-mana kurang ngagaduan kurang kali boga budak boga jelma bisa membaca Al-Qur'an, mampu menguasai ilmu Al-Quran, biasa mengamalkan Al-Quran, menguasai tentang Al-Quran, maka al-basatah walidayhi tajan min yakutatin yawmal qiyamah. Allah bakal makian mahkota bikin indung bapakna di kue kiamah. Alhamdulillah anu mana eta mahkota kesur Rasul dau'uhu ahsan min dawi syams. Caangna eta mahkota bakal lebih terang kiriman caang barang kue, bakal lebih indah kiriman caang matahari. Alhamdulillah sebuah pertanda naik derajat induk bapak gara-gara anak dulur di para santren. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulur saya hadap ya Allah wali. Namun atuh tugas Rasul urang tinggal terasa iya sulama ini di antawisna yatlu alaihim ayati. Rasul diutus ku Allah adalah hiji tugas nabi warang macakeun ayat-ayat Allah, ngabejakeun ciri-ciri kagungan Allah, ngawartoskeun ciri-ciri kakawasan Gusti Allah. Naon sababna Rasul ngakadiditah mejakeun tentang ciri-ciri kagungan Allah, ngawartoskeun ciri-ciri kakawasan Allah, sangkan jalmi tumiba rasa mau ka Gusti Allah. Nalika jelema geus mau ka Allah, insyaallah mukila malah mandar timbul mahabbah ka Gusti eta poin nu paling utami pikeun urang balarea dikenalkeun dengan Rasul tentang ayat-ayat Allah. Logikana kieu aja supaya hati kita simbolik dia baheula keur di pasantren baturan dikenalkeun ka hiji awewe lain dipanggilkeun di beda jeung baturan dieu aing sia boga baturan urang Sukabumi Santiar Anindong cepuing awewe lakinya Santiar awewe em oh cepuing kumaha kitu geulis ngadengaran geulis mulai terhateran cenaya kakaitkeun jadi kumaha geulisna pokona mah irungna ge kaung-kaungan halis nami ngajeler kae gadol mun hirup ngajeler kawahakan gadona daun sapotong dan hiji mah ngagorolong coba baturan bodina di setek BMW lan BMW teh badak bontok wow bukti raku eta hate ceui bener kepercayaan masuk ke senjata di mana di Sukabumi sahabatana Nengmia dan lok pegang sungai hati tekan Nengmia doayan hati tak kau ingat Nengmia beda dan guling penasaran teang tekan itu bui nyaan pakai lulu cepuin dia ya Allah dah aneh jojo kan hati tidak kayak bogoh sadar cepuing kebaturan lain tapi kunaon di hati aing jadi kieu aku naon aing bogoh kapan hendak pacaran soal cobaan ku sia mung teu wani ku sia pabejakeun kan kitu ieu pabejakeun panehan arider teh ceuk dibejakeun cepuing bogoh kalau ngambil gini ing ya wadah ya kitu muni cerita hidup di atas di kasawah kerjaan yang lu kasih tak naon ah ya lo cek aja ibu alamat ini ditolakkan dan nyaan kecil itu ditolak awe tapi dah ke aing kana syarat kumaha cek aing jalan sesuai benar udah panutup cek aing sadeuleut lah
konsultan gampang aja bisa menanggung Allah masih ini tekan program ribuan jika daya tae jadi kadang hiji Nabi Yusuf kata malam roain akbar nama kota India jadi lalap atau ya begitu ayam merian hati nak aider cek kawin dan lepot gimana di kobo kamu cek kamu data di isu ke harga kejol jiu saya hari kaberan ke mau motor di jalan munah-munah membawa motor aider ke hujan mana Allah baju kuku cukup awak barang rasa aing bagus dia atau ditepikeun sieun pajarkeun bohong aing cinta ditepikeun dak kuku cukup turun nama maksa kerja dikelihatkan paduli aing bawa sehat berbagai tinggal juga aing membuktikan buku kemana jadi usir tapi tidak ikut cek kamu ini keresahan hujan cek winternya jangankan cuma air hujan yang menghalangi sekalipun air di lautan bertamu dan akan musuh berani jangankan cuma air di lautan sekalipun gunung yang bertamu dan akan mudaki demi mendapatkan cinta yang selalu ada dalam hati lagi aduh eta kamu gak tapi tersanjung kan meureun aya naon saeutik rasanya jeung gak nyader minggu hujanan karunya cenah meureun panggilkeun kopi ari kopi teh ari urang kopi hidup teh apa maksud ya apa lagi ari lain merek teh capek kok ari dan teh dibere kopi capek kok ditinjuh ku cai panas hanteu ieu gitu ceur barudak ieu malah sartia kawala berbirah eta cai cing kira-kira dulu lamun kopi ditinjuh ku cai hanteu kopi hideung kira-kira asam atau apa darwe diinum kurang kira-kira ngeunah karena betul kata sok bukan dulur eta awewe paminter kopi kawi kopi hideung ditinjuh ku cai hanteu walah ceping teh mamang nih kopi dan curhatnya da puguh geus penantang ieu teh moal nanti jauh hotel laku teh kaki nah ada teh ade rasa kopi dengan lak teh diinum da leuwih legit tinimbang kopi Vietnam leuwih seungit tinimbang kopi Arabica buat bulan rasakan tahu-tahu nama sagalas teka rasakan beak tambah di sagalas 12 nepi ka 13 mampir beak di gelas-gelas bakat di bungeunah ngadadap tubuh rasa eta dulur kopi ya Allah ya Rabbana namun sababna bari naon sababna sabab dan lain ningali kopi nah tapi ditinggali teh anu nyieun ajeun nu dikeuna terus kitu teh bener saya ada di Allah naon atuh hardina wargi tadi kuring diwawuhkeun ku babaturan nepiakeun aya rasa kapanasaran kitu pun urang sadaya Rasul diutus ku Allah ka alam dunia ceuk tadi bahwa piwara ngabejakeun ciri-ciri keagungan Allah sangat urang sebagai makhluk nu aya di alam dunia sebagai umat Rasul timbul rasa mau ka Gusti geus mau ka Allah aya rasa penasaran sangat urang aya timbul rasa mahabbah bika cinta ka Gusti nalika geus urang boga rasa cinta Allah insya Allah sakalin ku Allah digerok disaur teh moal ngahesekeun jeung kalau Allah nya urang lain muadzin di masjid Gagarawakan Allahu akbar Allahu akbar kajen kerimuh nu pada kumaha kajen pacureun papalatak kajen keneh jeung paribasa babadeun masih keneh lega tapi dak kusabab Allah putusnya uranana moal dingkekeun diharesekeun tuna pajawi ini langsung ka tempat kawajiban naon ngalaksanakeun taqarrub ka Gusti naon da ditingali lain anu ngagorowat naon lain panggrona tapi ditingali teh mulai uranana Allah teh apa sih bisa terkadang kenyataan kami budaya keur pacul ngena-ngena ucang-ucangan keueuh nu ada hayya 'alal shalah ngalajankeun di ditu mah nu macul-macul nu babat-babat di ditu ieu di ditu ari dia wah insyaallah di dieu mah moal aya di moal
Wahai aku, bersariahan ya Allah, ya Allah ya Rabbana, bersariahan ya Allah. Timbulkan rasa maaf kurang ke Allah, sangat kurang hamba, mereka kurang panggerot Gusti. Bahkan nalika kurang dipapridan ku Allah dina kehidupan naon wae ku Allah dimikeun pasti diterima dengan keindahan. Model kuring tadi diberi ku kabogoh kopi ala kadar pelitinya kucihan tapi rasa leuwih ngeunah tinimbang kopi Vietnam. Naon sababna dari ningali pamerena tapi ningali nuasihanana leres kitu. Kitu pun kurang sadaya. Nalika urang geus timbul rasa mahabbah Allah, apapun yang Allah berikan, naon wae nu Allah disajikeun dina kehidupan, manis ya pahit, oke, diberi kebenaran yakin wal takabur, diberi kemiskinan insyaallah diterima lapang dada, diberi kesuksesan insyaallah wal matakin minal anak, diberi Allah karunia insyaallah diberikan keikhlasan. Namun dan lain ningali pamerena tapi ditinggali nu maparinanana saatnya kadang Allah kan dikasih tak kurang salah ya terus itu teh terkadang kali orang mah balik ka teh nalika ku Allah diberi kasenangan kabeungharan barangkah bere gege jeung takakan disaranana sore itu ya diberi ku Allah karunia kakara keturutukan. Benar gitu terus ada ya ku Allah keur diberi beunghar kabar diingat ka Allah ulin teh barang gagah berege diberi ari ku Allah kakarang ngadoa Gusti ahadun ngadadak getol duha ngadadak remen berjamaah aya wae naon eta keriweuh bener gitu sok aya gitu aya dulu sadaya hadam ya Allah namun da urang macan bener-bener ningali mereka kayak ningali ke pamerena leres mungkin ditanya aja nak kunaon ke duha hayang surga aja kunaon ke kalapanan tahajud pan minta hayang menang ganjaran alus itu teh sae aja daripada gagal dulu sadaya nganak urang tata coba leutikkan nak kumaha punten lamun kurang mikabogoh kahiji awewe gara-gara pamerena eta disebutkeun cinta sejati atau cinta karena pamerena lamun nyahoan eta awewe bahwa urang teu bogoh ka manehna pamerena peda awewe teh sok mereangkeul samereang pinten saja barang apaleun bahwa urang teu bogoh teh ku sok pamerena eta awewe amkeun moal mutuskeun moal dulu sadaya kitu pun urang lamun Allah cinta ningali pamerena kira-kira urang cinta sejati cinta loba ditanya teh mangku naon ibadah edah hayang menang surga mangku naon ke tahajud da eta kan hayang menjadikeun ahli surga salah teh kitu teh henteu salah mangan kurang pantes nah kumaha coba geus disaraha dina niat salat teh usolli fardhu dhuhri teh nahalillahi ta'ala li jannatillahi ta'ala tapi kunaon ditanya salat nang hayang surga wae leres batak pantes ucapan Siti Rodiyah al-Adawiyah nyarios ya Allah saupami abdi ibadah ku sok hayang surga sadira panutupkeun pintu surga asikeun ka aku lamun abdi ibadah ku sok sieun neraka sadira pangukakeun pintu neraka asukeun abdi pampayuna siksa ka jero neraka tapi lamun abdi ibadah karena sadira punten Gusti teu kenging wani-wani berkali mungkin dari abdi itulah ucapan Siti Rodiyah al-Adawiyah ada orang-orang itu barang-barang ditanya ke orang maka tahu pak bibita hayang nabi dengan saya hadap ya Allah maka Rasul diutus ketika membantu tugas eta ke orang baria ya Allah ya Rabbana urang supaya urang diajar naon sampai urang timbul keikhlasan dina ibadah ya insyaallah dengan saya hadap ya Allah wa di komisi muslimat nomor kahiji Rasul diutus Allah ibarat macakeun ayat-ayat Allah membejakeun ciri-ciri karunia Allah senantiasa sampai urang timbul mahabbah ka Gusti nalika geus mahabbah insyaallah tenang kehidupan urang buktina tingali dina kitab Al-Rahman mangpan dicaoskeun ahlullahi sakinuna tahta majalil ahlullahi utawi ahli Allah iku sakinuna
kang para tenang antar kabeh tak bajarin akda indah suami tempat berjalan kira-kira kadar Gusti maka jalma mesti ahli Allah timbul keterangan yakin di kehidupan apapun yang Allah berikan senantiasa akan diterima dengan lapang dada. Terus gitu dulur saya hadapnya Allah banyak maka nama atau tugas kurang sangka kurang timbul kalinya maka senantiasa yuk kurang seukeun maca ayat-ayat Gusti mana baik ayat nutra surat maupun nutra sirat semoga mana minimal atau kurang sindar tol maca Al-Qur supaya kurang langkung cakap lebih bagus ka Gusti garung di bumi Quran kagungan di Quran baru gak di imah remot kira-kira minang mana diperlukan minang Quran minang remot terus ada yang lalu kemarin dagi kita dikenal remot hiji nonton ayat tiluan bapaknya inungna anaknya ada kahiyangna beda-beda anaknya hayang lempo upin ipin inungna hayang lempo sinetron bapaknya hayang ningali main bola bener itu repot ngan hiji tumpul di perabot bapaknya pinter balik surat kisah pinakun tapi rasih kolor dekat RC berapa kali dia kolor nulir di rumah jadi mana kemana remot orang nyaho ayo kali balik itu pasti udah sudah bawa dia go jadi rumah ya repot kemana cukup repot dengan kok jadi namanya ya repot dari itu buku-buku coba nantung sekarang nantung daripada nantung kapan berani nantung kita waktu repot murah di kolor kapan muribu ini nggak jadi orang belakang sih ya panjang putih dari air ribu jadi pembogaannya itu di batuan kade kurang terfokus urusan tongkonan tapi kurang view biasa sehingga tol baca Al-Qur'an jeung Rasul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi baca Al-Qur'an sabab Al-Qur'an poe kiamah bakal biasanya makan ka jalmi anu sok maca dina Al-Qur'an amin sok maca Qur'an wargi saya ketahuilah Rasul inna likulli harfin asyra hasanati tiap Al-Qur'an itu mengandung 10 kebaikan alif lam mim lain sabi harfin cek Rasul alif lam mim lain syarat bangsa suhudin tapi alif lam mim itu 3 harap bayangkeun dulu upami saharap poe 10 harusan bayangkeun puluhan ayat di al-surati ratusan harap dibaca Quran saraya dikali 10 berarti ribuan kasayat kali lain kayak Quran ya amin maka sehingga kalau osok berani baca Quran osok kedua oh gitu jadi osok kangen jadi dia tapi bacaan dan orang berbuat insya Allah ahli baca Quran amin ngan kuning hayang cobaan lagu tiga nih gelar ketika ulang dia nah benar getol di betulnya kumacara lagu tiga rek dibawa kuing tarusan babarangan siap dah yuk lamun tak harus melancar jika orang di benar dan mau baca Quran ngan lamun lancar Allah maaf siap tak harus siap yuk urang mimitian tina surat Yasin siap cara kan harusnya ayat itu dibaca kuring heula ulah bakal maca ngan nalika kuring kita maca kakara karuwikeun siap urang tak harusnya mudah-mudahan ini diberi Allah berkah amin biasanya kalau telah siap berantakan saudara Bismillahirrahmanirrahim Allah kasih kesalahan kupohoan yang kurang itu Gusti kali menang-menang ganjaran di muka Allah disebut kita tadi jika ya semua saya jawab siap Bismillahirrahmanirrahim Artinya tiga ya jemaah itu sok awas taruh liga siap ya wal Qur'anil innaka laminal mur ala
siratim bener hebat ulang tahun konten keren. Yasin katalara Yasin katalar komo jika surat Al-Baqarah adanya nyamannya soal Yasin jauh jauh ada Al-Baqarah ayat dimimiti itu mata pikirnya penasaran kurang nyewaan balik ke dalam surat Al-Baqarah siap so kurang acak itu ayat penasaran juga siap awas. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absar. Ya karek ihim awas tilu parapat Al-Baqarah ya. Yuk wala taqulu limai lagi ada 5 yasa gimana ibu ternyamuk wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat jadi 5 yasa ternyamuk penasaran lah kurang pajukan karena surat Al-Imran siap yuk sing ingat maju karena surah Al-Imran siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Tuh bahaya tersangka ini teh dua golongan gini aya golongan mim aya golongan ro karena asli ulah silih salah tuh cek mim aing nu bener cek ro aing bang bener tapi ningali Al-Qur'an henteu sebanyak itu pula manusia berada dalam kesesatan. Kalau ada perbedaan di antara kita yang konsekuensinya dapat menimbulkan perselisihan, maka salah satu solusi yang paling tepat, mari kita permasalahan kembalikan kepada Al-Quran. Mari kita lihat bersama-sama dalam Al-Quran apa yang benar, mim atau ro. Siap membaca Quran? Siap? Siap membaca Quran? Siap? Insya lanjut so Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kuliga eta mah ayat kursi ibu saya ayat kursi mah aya dina surah Al-Baqarah pancen kuring tadi pajukeun kana surah Al-Imran. Nah jadi balik di kana Al-Baqarah ya kuliah nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Jadi kana Al-Baqarah udah lihat soal terakhir lah kira-kira di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Untuk Kang Adi di dia kena tahlilan. Jadi alhamdulillah kurang dia lancar rekol hukul ternyata di tengah-tengah perebutan politik mim dan roh umat kita bisa dipersatukan hukul huwallahu. Artinya apabila ada perbedaan perselisihan dalam kehidupan, maka mari kita permusyawarahkan itu perbedaan dan mengajukan diri kita kepada Allah agar tetap akidah ulang saling insya jaga satu persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beda pandangan, walaupun kita beda pilihan, sekalipun kita beda warna, akan tetapi kita tetap satu jua untuk selalu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga persatuan kesatuan insya dulu terutami omat titip di HP ayeuna Indonesia atau politik kade kurang ulah sampai termakan dengan politik dulu saya ada di Allah namun sama sok terkadang jelema beda pilihan diri dulu terakur jeung tatana jeung pasea namun do kade ibu rek milih mana insyaallah itu hak prerogatif masing-masing ngan kade kalau milih ulah sok gabah orang Indonesia teh eta teh kita tekan mana ini telah gede-gede mukarasa eta poin colok soalnya begitu di ayat kalau lawana gitu nya terus saya ada yang kali yuk minimal atau istighfar kurang terima supaya jadi ibadah amin
Kita menggagap mau cilaka bu, bisi kos kejadian di 2017 di Karawang. Rame di Karawang 2017 kayak pemilihan ketua RW. Kak beneran RW menang teh nyasui nyanyiru. Ari dar kayak Agustus sambutan kada ibu-ibu ari peleueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau saat itu semuanya teh jaga ketua RW. Maksudnya ketua RW kan swing di rumah. Ibu selalu kau langkit waktu 17 Agustus kenapa mereka kecamatan. Nah ini selalu kau ngomong aku di poin ulang lagi di antara KMN ini KMN buat dengan zaman 7 sangat pacaran juga berdiri sama langsung KMN nana sih bro ini kali kejadian itu seorang dia nah RW yang salah atau memilih berlaku memilih berlaku RW kita dipilih atau dibuat kami ada benar maka kalian udah salah pilih. Nah silahkan kemana-mana dia itu penting cermuran yang hati murah saya pilih pilihan udah non soal 5 tahun ke depan bangsa tergantung semua pilihan kurang saya sehingga kurang gagabah mereka gagabah silakan kurang jadi sabab si Rasul lantah likar rodia tunjukkan atau mata musika tidak kena timbullah tuh hadiah tambah dia lakin tahlikar rodia tunjukkan hadiah tambah dia tidak kena timbullah tuh mata musika rakyat macam rakyat manusia najak rakyat memakai bukan maksiat najak rakyat memakai merademo tidak karena timbulan Tuhan dia tambah dia lamun akan berpemimpin anu bener turun di sambung masyarakat di jalan maslahat lagi tarik rakyat itu tapi rakyat mengaribu rakyat mengacape bahkan rakyat mengaruksa najak rakyat ibadah ketol najak rakyat hadir tekaliwat dua turun dilakonan tidak karena timbulan Tuhan di mata musika lamun ngabogaan pemimpin anu dolim turun desakeun naudzu maka mudah-mudahan biasa milihkan pemimpin kabayanan masalah di akhirat amin ya Allah ya Rabbal dulu resada ini ukuran sehingga kalau maca al-Qur'an di bukan dua udah soal cipta wa yuzakkihim Rasul teh diutus Allah kai alam dunia biwarang ngabersihan manusia nu aya di alam dunia ngabersihan anak warga Israel ngabersihan akhlak derajat tina asalna jelema tumiba kana salah dibersihan ku tata cara anu renah tina asalna jelema berakhlak madrumah digentosan ku tata cara akhlak anu mudah tina asalna jelema sok maksiat digentosan kada ngalaksanakeun ku tata cara taat maka kusabab itu yuk urang syariat ngiring-ngiring tugas waktu ngabersihan jelema maka itu otomatis rasa mungah urang kepada Rasul ningalikeun berterima kasih urang ka baginda Allah ku cara naon yuk senantiasa urang sing sering getol bersihan diri insya naon sabab rumah sakit urang mah jelema biasa anu al-insan al-khatawan disian jelema terpaksa kita kawan bukituna tangtung seueur pisan kasalah di kelepatan dina kahirupan terus alih laku-lampah untuk dibakar salah terkadang hidup kurang terlalu bergelimbangan dosa leres garadu dosa urang ya garadu dosa garadu saha tukang gede nah balik udah gede awak atau ibu-ibu seperti goreng dorongis kasalah kita kira-kira sama kira-kira dosa dinas bukan di Rasul jalma nupang gede-gede dosa adalah jelema nutara rumasa boga dosa maka orang akui orang mahal membuat dosa terkadang dosa daya terus bisa dihitung bangsa maka dikuloba sedang ini dosa perang sarara ya Allah terkadang sok jadi panghalang segala kahayat jadi menikah karena turunan ijabah na'udhu logika ada contoh sebagai kita contoh simkuring jehelang gerada moral lah udah ayat sekolah itu bencana kalau main itu umur dari 40 lah 40 lebih seetik mau ditanya kan soal lebih mental digolah ingat ya gerada moral seetik malu kan gerada moral udah kalau kami jadi heran lagi soal kita udah akhirnya sok gitu aja kita sok ayat udah normal tak ingin cager ibu sok aneh lamun lalaki berkono gelis ayat sabogo sing apa cing tirining saraki ibu cager ngan lamun kami gelis kalau kurung tanda perlu dipertanyakan
maka kamu ibu-ibu nunggu salah tinggal nulis tuh ilmu kamu mulai takut atau karena didukung mana didukung mah oh ini ada di meja itu sih gak ini harus lagi nulis terus saya ada kamu ingat kaji si goreng kaji di daerah Bandung di Cimahi maklum zaman Juari gini terus kaji itu soal acara ngajak selfie nanti alinder teh beres ngaji ayah budak umur 18-20 tahun lah kan si Sule mah awal nyana perikit ieu alinder teh kawin ngajak dipoto bareng dor teh dipoto beres dipoto direret kuing kembali lumayan berarti herat kan jadi berarti geus ini nah kayak tuntungan kan punten naon nyimpen WA nah sebenarnya jangan dia ini oh cuma hari dari WA teh ini biasa wae juga singkat cerita balik nah ada pas lebah liwat dia berontak dan nawe nampil terus dicari cembing di HP itu di sana ayah WA nomor anyar tapi obat orang ya assalamualaikum jadi bisa aja jadi penting gue dulu baru waalaikumsalam terlihat HP di sana jadi ngangkat dua kali kan nomor eta kan yang nggak obat orang di tempat atau udah putar itu ya jadi kita sekian ya dan kenanya kawin sudah sampai apa belum langsung begitu alhamdulillah dengan diri doa apa kita sampai ke tujuan berdoa kalau dijawab kayak gini mah dan kita kan jadi kagenahan unggal penting sampai ani jumlah kita malu mana bukan lihat tiba-tiba sok aluman di jalan teh ayo lapor pemajikan masuk adat-adatan jatuh kenal lapor yakin kaku ditaruh cekain siapa tunggu ada yang ini udah ikut budak kita jadi budak kita kan biasa memang pika iman di garasi WA itu operasi lo nah dasar karyawan kewajiban hapusan KW tinggal aja siur kewajiban itu padahal awak kedewi kewajiban terpernah jadi polwan pernah daftar acan kamu jadi TNI tapi yang siurnya itu jika udah saluran orang begini nyahok di luar nggak orang bergigih harus berkewajiban waknya katanya dan kena naon logis kan ingat tahu Gus Dur cek Gus Dur pernah ditaruh si Gus Dur Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Gus Dur ditaruh Gus kenapa banyak cerita lelaki yang takut sama istri Gus Dur nggak jawab ingatlah wanita itu sifatnya yuhyi wa yumiit nggak boleh yuhyi wa yumiit ya iya wanita itu sifatnya yuhyi bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup pikir baik tapi cita ini awal bisa kehidupan baik bisa menghadir hidup nah maka karena itu banyak lelaki yang takut sama istri cerita asal Gus-Dur kerengean terus saya tapi sama itu sih aku saat aku nada itu ayat kita sebelum sok ayat di paribasa udah sunat sabuni bulinan modal oleh kansel mau gitu lagi ayat tertinggal ke balik lagi di Pagelaran karena itu pasti pari beres ngaji panitia tim mereka akan jual ini pakai betul dari jalan yang modal dari kamu terkuat ke kalau betul bukan yang modal neangan WC buku kagok ke pagi terutama mobil gas lihat itu sorangan dah yang buru-buru nepi kaimah suku mobil kagak nasi kuing lupa buru-buru laanan baju tunang HP ini WC modal HP terhapusan nah beres modal langsung obeh dari jalan besar aja terus obeh jangan besar terhapusan nah itu dengan isu sugan teh mungkin geus mau dikieun sugan teh yang mungkar nakir nanya tuh kapun ari golowo teh sah ieu apa wangi di tempat pemajikan ngasukeun HP wah jangan sih kacawan sah ieu si Samsudin dingaranan teh mungkin Samsudin coba kata Samsudin yang geuning dia kotor apa be anak-anak itu anak-anak kejeroan iki coba tak sayang-sayangan wah cila kanyawan tapi kita mau dikali cerekan di anak wing di kamar kamu tahu kumaha ibu sekieu kita mau nyikat gagamuran
jika para dapur untuk biak kabeh ada ya Allah ya Rabbana biasanya pemanikan itu mau isu-isu itu langsung kita lupa jadi kopi nah kata isu hari itu sekali yang ingin lebih hayang ngopi yang tidak boleh dengan orang lapar betul yang lapar yang tahan hakan sikapsudin kalau mau huruf dia mesti kali kita pemanikan abrang-abrangan data-data ya beginilah lain kelas sadar kalau bagi aku tunggu namanya leha masyarakat diri pemanikan nggak kuat kagarawa nyangakan betul awak cacangan rumah sakit salah tidak tingkah kelepasan tidak kelakuan hapura itu baru kebeakan kita bahasa coba dikatanya bomba asli air kira hati tinggal di Cipata di keluar coba dikatanya air mata buaya lain buaya sedih mah orang air sorakan tinggal kebenaran lain dulu saya begila terus di Allah ayah sadar coba dikatanya kayak hapura asal lah ini wah lele mau hari ningang ngobrol di hapura pemanikan ningang isu kopi ayah dah terus saya dari apa nah dari hati berarti simpuling tadi ke pemanikan salah dengan sekali balik itu teh pemanikan sifat teh kanyawan sedangkan hari salah udah Allah malaih sekali dosa itu bisa diwinci komunitas salat itu bisa dihitung kesempatan dibandingkan dengan kesimpulan yang dilakukan terkadang masih ke rumah dosa kurang dibandingkan dengan mudah yang di lautan mungkin bertebaran ke dosa kurang barangnya melaras itu sedangkan Allah malaih mengumpulkan nyahuan tapi selalu di kanyaho sebab sifat Allah itu kan Allah meluyuk Allah sangat mulia karena segala perkara termasuk perkara gaib bahkan Allah mulia karena perkara sifat rahasia bahkan lebih rahasia kecil dan rahasia sirra wa akhfa Allah mulia menurut saya ada sedang kurang dosa hayu-hayuan Allah selalu dikanyakan karida tunggu kuburan moga paminta ke Allah karena Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban katsiran untung Allah tadi balas ketuhakan saya susah sulit begitu dosa saya nah umat kurang saya lainlah lainlah boga paminta tapi urang heulakeun karena saat diri pribadi nah urang mah layak memeh minta sieun ka Allah pentak heula mamampir nah urang pada masalah tidak bener layak dibatas Tuhan munang maghfirah dari Allah taala geus munang maghfirah dari Allah mulai mata mimpi pentak teu dipentangi ku Allah bakal pasrah mata pantas dari Rasul dicontohan anu tawali harus keluar waktu amas di tempatnya karena di antara dua sujud dan jelas sholat tinggal di rumah eta indah ibu cok udah kenapa baraya Rabbi ghafirli wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu tinggal kita dimimitian kurang bikfirli tungtungna wa'afani artinya pertama hayang dihapura dosa tungtungna hayang dari kesalahan sebuah pertanda kami udah tahu sendiri dan karena boga paminta ke Allah teh ulama kamu sendiri juga yukan kama mafiro nah salah da ieu urang ubaran dosa tobat teuing begitu sanad dan aya dibuat pikeun dosa cek Rasul dina hadis tinggal tong dina kitab Agung Gelana datang timbul kaul dan kemarin kali sana bisa dibaca lipul lillahin dawa'u wa dawa'u dzunub istighfar tiap penyakit yang ubar pikeun dosa sing loba istighfar ka Allah Subhanahu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi
علينا علما نافعا ووفقنا عملا صالحا ووهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله اللهم صل وسلم وبارك. Dulu saya hadani Allah sebuah kisah nu diceritakeun ku Sayyidina Jabir zaman kapungkur aya hiji sahabat namina Mu'ad bin Jabal. Hiji waktu Sayyidina Mu'ad nuju ngalaksanakeun tetepan Isya nuju itu torojol aya hiji tukang tani ngiring ka makmum. Dengan tukang tani nuju ka makmum kita Sayyidina Mu'ad kaleresan nu dibaca dina waktu tetepan Isya rakaat akhir maca surat Al-Baqarah, rakaat kedua maca surat Al-Imran. Dengan petani tersebut ke waktu makmum merasa risih dengan bacaan Al-Imran tadi. Akhirnya ia petani muparokoh timuan. Tos muparokoh itu akhirnya petani orang payuna rengsek uih panggilan Sayyidina Mu'ad bahwa ayah petani nu ngamakmum parakoh akhirnya timbul dan manusia ayah kamu cemuat nak kunaon eta jelema keur parakoh salat itu ku guru nu Mu'ad dina manahna bahkan keterlontar bahasa Sayyidina Mu'ad nyeri hati bahkan mereka amakeun ka eta petani singkat cerita nepi eta berita bahwa Sayyidina Mu'ad amakeun ka eta petani akhirnya petani eta ngarasa sieun dicerekan ku Mu'ad terus eta petani laporan ke junjungan Rasulullah. Saur eta petani ya Rasulullah aya naon abdi sieun ku Kang Mu'ad sieun dicerekan kunaon peda abdi muparokoh di depan ting saya Kang Mu'ad ceuk Gusti Rasul nah anjeun teh muparokoh manawi ya Rasulullah Kang Mu'ad di depan isana da eta maca suratna nu kahiji rakaatna maca surat Al-Baqarah rakaat kedua maca surat Al-Imran sedengkeun abdi petani seueur kita meureun mana capek beunang geus gawe maka kaula muparokoh saur Kanjeng Rasul tenangna teu Mu'ad pula di omongan akhirna Sayyidina Mu'ad disaudan ku Rasul Mu'ad ta'al saur Kanjeng Rasul Mu'ad ka dongkap Sayyidina Mu'ad Sayyidina Mu'ad ditaros ka Rasul Mu'ad nah bener anjeun ngarasa apa kamu jadi petani ieu laras Gusti Rasul kunaon eta jelema kunaon keur parakoh di kaula nah amok naon ka kaula saur Kanjeng Rasul Mu'ad rek tumanya bener maneh keur salat Isya rakaat hiji maca surat Al-Baqarah rakaat kedua maca surat Al-Imran laras junjungan Rasul saur Kanjeng Rasul kumaha ayeuna Mu'ad anta munafir ya Mu'ad anjeun jadi jalma nu ngaberokeun batur tina agama jadi jalma nu ngajauhkeun tina agama Mu'ad diseuselan ku Gusti Rasul dulu namun gara-gara sholat Isya lila teuing Mu'ad dicerekan ku Rasul hikmah tina hadis ieu Sayyidina Mu'ad sholat lila teuing we dicerekan ku Rasul komo lamun nu balik ngagina lila teuing sok sieun dicerekan ku jamaah nu hadir dina ieu tempat begitu sim kuring kirang lamunna hamun dan kasuhun leresna yakin dina agama mudah-mudahan musaikna masih jatuh ilmu nurupana mudah-mudahan masih biasa kamaklum yakin kamu nanti bodos mudah-mudahan hasil nanti Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin sadaya mumpul saluna mudah-mudahan mengambil ke Allah Ta'ala sim kuring dina ieu saah saluna Al-Fakir, Al-Qaim, Huyung Jaringan Doa khususan mudah-mudahan kalian saya para jamaah umumnya mudah-mudahan kalian hadir di tempat khususnya kalian para pesantren dia mudah-mudahan Allah selalu berkati amin sim lagung di sandina amin sim mencetak generasi terus berjuangan di agama amin ya Allah ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin ya Allah ya Rabbal alamin bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanikal qadim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa muslimin علينا وبالتربية وتربيتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوة إلى السعادة ومن الشر إلى الخير ومن الفقر إلى الغنى ومن العسر إلى اليسر ومن السقم إلى الصحة ومن المرض إلى الشفاء ومن الضيق إلى السعة ومن الجهل إلى العلم ومن الجهل إلى العلم ومن الجهل إلى العلم ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة برحمتك يا واهب العطية. اللهم سلمنا والمسلمين من جميع الآفات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تسر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اجعل هذا معهدا مباركا. اللهم اجعل هذا معهدا مباركا. اللهم اجعل هذا معهدا مباركا برحمة الله وكرمه وبجاه سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك خصوصا وشهد القدر الجليل نصر السر وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. سألتك بهذا إلى قوم عبد الرسول وبصر على ترسل الفرق وصلى على قدر والله الموفق إلى قوم الطريق اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.